Syekh Mansuruddin waktu ka Lampung. Begitu ka Lampung ngadenge raungan suara maung teangan kunyana. Ternyata orang maung katimpah kayu. Dibagai tanya, maung kunaon mah katimpah kayu cenah. Kunaon mah katimpah kayu? Ulah sakira teh. Atuh sia teh cek Syekh Mansur make hees sagala. Tuh, maung hees katimpa kayu. Jelem mah hees keur ngaji. Heuh, galedeg. Cilaka kok kada. Maung sakitu gagahna katimpa kayu. Atuh komo ngaji mah geus. Tungtung macam aing ngadenge gitu ngarenjak bae. Cek bau minta tolong gula Syekh Mansur bauheun cenah. Daek aing golongan tapi dengan catatan perjanjian. Kula janji pokona moal ngaganggu bae. Lain soal ngaganggu ka kaula bae. Kasadei ka anak incu deui moal cenah. Lain ka anak incu bae cek Syekh Mansur. Pokokna malah ka murid-murid Syekh Mansur kula moal ngaganggu. Wah geus bener. Sumpah wallahi cek mau demi Allah kula moal ngaganggu ka anjeun, ka keluarga anjeun, anak incu anjeun jeung kan wau ka anjeun ka murid-murid anjeun dengan catatan asal nyebut Buyut Mansur kula paham. Geus diangkat ku Syekh Mansur. Diangkat pakai cinggir. Pakai cinggir ku Buyut Mansur eta kayu sakitu badena teh set. Masyaallah aya jampena lain sacinggir-cinggir banget. Ai siapa cinggir siapa tuh paling keceli tah batu. Aya jampena. Ya tamkhisya ya tamkhisya mashtaba ya bartashisya saya jabelat paranti perang. Nah dirinya tulang sungsungkem mau guys selesai masalah alhamdulillah. Datang ka sababaraha taun datang ka ayeuna pisan lamun aya anu diganggu ku maung kemudian nyebut Buyut Mansur aman manjur jasa Syekh Mansur terkenal jasa di Lampung lamun aya anu diudag maung geus langsung ya Buyut Mansur mau ngaleos